cenah ceuk beja Kakang Semar teh hiji sepuh anu nyumput buni di nu Caang negrak balik jeung teu katara. Duh kaseun. Wah, sanes Semar ieu panggil. Kula hayang nyaho sajarah Kakang Semar turun ka dunya kumaha. Kumaha da abdi mah kitu we di ieu dilahirkeun ku bidan di Semar teh kitu sami. Di Posyandu. Lahir ka dunya mah. Biasa. Kula teh apal yen Kakang Semar ceuk paribasana batu masih kene bege daratan masih kene budahan Kakang Semar mah geus dagang baso. Eta mah hoax. Antai baso. Sumun da teu asan usum baso harita mah masih kene usum cuanki ulah. Bosna kecan aya. Bos baso ge teu acan aya. Nya mun kitu. Teu naon eta we si Asra jingga si Dawala si Gareng cenah ka dieu. Sumuhun. Mangga permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Waduh. Pelan wa. Ngagan tradisi abdi salira. Teu naon atuh bieu nya. Kuku pingan si abdi teh da asa mar gitu. Eta penonton beneran. Aduh, kapami kitu mah sumuhun. Permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan. Mangga atuh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sok temalan we ku sorangan. Oke tambul kayaknya. Sumuhun, da abdi mah tara ngarepotkeun batur kulan sumuhun. Sumuhun tara nyusahkeun. Ieu bili bade ieu mah kerangina. Moal. Da abdi tos neda kulan sumuhun. Sumuhun ieu atuh jang udud nah salira teh ngarepotkeun teuing. Ieu tah ieu jang rokok ieu. Bayar 100 Sabaraha? Ieu 100.000 ieu sok. Lumayan wa. Bawa ka dieu. Yeuh. Sok. Lain wa terek lomba main boneka pan. Laina Kakang Semar terek meuli softtek. Saur saha. Naon softtek teh kulan? Nu kitu pokona sok atuh bawa ieu sanggel. Wa masuk di kulub ai softtek. Aduh. Ngarepotkeun we Jisim Abdi meureunnya kulan. Teu sok. Ieu teh Kang Jisim Abdi henteu janten samatan ieu teh. Teu sok bawa. Irido ieu mah Ridho. Ikhlas komo we atuh ka salira mah Kang. dipake ngadepo we. Asal ulah dipake ngadepo we Kang. Moal. Oh sumuhun. Insyaallah bulan. Sumuhun ieu dibantuin ku Jisim Abdi. Sumuhun punten kulan punten. Ditampi nuhun kulan. Heuh sok. Uras kene karek. 100.000 usul. Lumayan. Alok oge can meunang ujang. Aca. Ari ene mah geus meunang leuleuk. Bos meunang. Lumayan 100.000 oge. Ai rezeki mah moal ka. Ari rezeki mah moal pahili cenah nya. Moal. Naon ai uwa? Ari duit ne mana bitin ragrag leuleuk. Atuh pilarian sugan atuh. Aduh gua ka kolong deui. Nya ada teh aya meja. Si anu agung. Kolong mana teh aya meja ai wa? Heuh? Kolong naon teh aya kursi etap di handap Ieu kolong jambatan. Oh iya. Tah eta ragrag. Permios bulan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gitu we. Jang, ka dieu Jang. Aduh. Jang, Kang. napun bapak jeung nu bungah kitu euy. Duka atuh akang ka itu. Menang milik kitu. Sigana mah kana ge. Coba ilaha illallah masyaallah. Aduh. Lawas kulan mana dompet teh? Eta emut kene. Dompet nyaon dari salira. Manungkana di padepokan eueuh CCTV goblok sia. Oh dompet, kaleresan ada abdi mah. Kieu caritana teh. Ya, kayak Abdi teh nuju ngepel. ngepel hari Sumuhun di buruan teh. Ari red ka anak ubin kana meja aya dompet gitu. Dompet aing eta teh. Sumuhun abdi oge terang eta dompet salira. Nah beuti gubuk.
kieu we tuh nya logikana upami salira leres nu kagunganana Sumuhun. nah teu dicandak ku salira atuh Kala gular goler. kala kagular goler tah meureunan matak salira teu nyanak eta dompet teh teu butuh panginten tah ku abdi dibantun Diampihan. lain teu dibawa ku kaula lain teu butuh kaula teh keur ka WC Poho. poho Di imahna bari lagi. bari ge jeung di imah sorangan kaula teh da tuh ari bangsat mah teu apal di mana gulan nuhun gulan pangangkenna teu naon pek we ari butuh mah dijualnya ku maneh saur saha Ada abdi mah cara jual beli dompet gulan Ya. sumuhun kan eusina ku abdi CF gitu ari dompetnya mah digadekeun unggul teu diical ku abdi Da kulit atuh merek sumuhun da dia ge cerah itu dompet kulit Dompet kulit. langka nu kitu teh asli teh ieu. kulit naon kulit dorok-dok ulan Atuh sumuhun hancur. dorok-dok dijantenkeun dompet teh sono kula teh ka maneh cepot komo we abdi oge sono Dompet pala. sono pisan ka salira maha pandita Sono ku ngalonyeng. lah kapungkur mah jisim abdi nuju bentang kene mah da kumaha atuh monok di dieu teh 2 minggu ningan Akang mah ngaji hari sakit. ayeuna mah abdi teh aya tanggung jawab bulan nah geus kawin maneh teh Hei, teu acan eta ku acan kene. nah tanggung jawab naon apan ngukut manuk abdi teh di rompok teh Naon manuk murai, manuk naon eta? manuk murei sanes kenari burung kenari sanes Toed. naon atuh burung hantu ulan Oh, bueuk. bueuk sumuhun ku abdi teh dipelihara Meuli da karunya cicing di luar atuh sumuhun ku abdi diampihan we kitu anjeun kandang abdi teh Si eta mah kabur sumuhun karunya. kandangna teh kentengan bulan Atuh kabur. nyeta matak abdi tanggung jawab milari ieu teh Ari teteh angare berebut. Ai kaburna iraha teteh. Make tutup. nah atuh ari maneh Mana? sepiteng ditutupan sumuhun nuhun bulan abdi tiasa penak deui sareng salira maha pandita sumuhun kirang langkung 2 minggon kapang keur abdi ka dieu teh ka dieu maneh teh ningan jeung si dawala si gareng Nya ka dieu. sumuhun da abdi harita teh eta nya nawarkeun gorengannya abdi teh sumuhun Atuh wartawan wae ka dieu. dagang abdi teh kamari mah kitu we dagang gorengan Gorengan. sumuhun dagang bacang aya abdi teh Aya bacang. bacang eusi daging hayam Aya. bacang eusi daging sapi Baca. bacang eusi kulkas 2 pintu aya abdi teh sumuhun Cireng isi onde aya. syukur Yang baca ngeueuh sia. sok atuh geura ka ditu kuring mah da hayang panggih we unggul sumuhun gulan nuhun gulan Sono sanya. ari pun bapak teh nah jeung bunga kitu Nyam disuruh ngaser. eta dibere jang rokok ku kula teh Ada. oh di pasihan jang rokok nah da pun bapak mah tara nyesep ulan Tara ngarokok. sakalina nyesep teh mung meuli sorangan menang pamere teh Menta. tadi oge da di pasihan ku pakuwu gitu Kupu. 2 bungkus Samsu. sumuhun samsu teh karesepna teh gitu kana samsu Nya. sampurna mil Warna mil. sumuhun pun bapak mah Kitu. heeh Kudu kana surutu dioplos. hari salira moal masihan kanu pasti ulan Aduh, ke depan. pasti naon pasti abdi mah tukang nyesep da tuh Wah, sumuhun kata di pandi ari di jalan ka alas meretani mah seueur anu icalan nya. seueur warung ongko Seueur pesereun. sumut Indomaret ge aya sabaraha hiji ningan Nya. Indomaret aya 20 Wah, Alfamaret aya 25 sigi can Borma. acan Borma acan Yomart enak teh sumuhun kan ngaranna oge usaha eta teh sumuhun Nya ban itu teh jualan. sumuhun da karunya nu usaha oge ari teu dibelian mah kuran Itu teh panjualan. nya atuh piraku kudu dipentaan ieu sumuhun da abdi mah menta oge izin bulan kitu we abdi mah upami aya artos nemeh ngagaleuh abdi mah Tah kitu. halus satu hari kitu mah sawatu geura ka ditu geura init ari pandita teh Eta surti.
cepeka pisan. Nya. Wah, sumuhun abdi teh kamari bisa ngadamel nomor rekening bulan. Oh, rekening. Sumuhun nomor rekeningna teh kitu kanggo mayaran Bang Emok abdi teh. Nah, Bang Sumuhun Emok. bilih bade nomor abdi kana dana tina naon. Ya kana OPPO. Naon butuh duit maneh teh? Tah eta. Mun tina tadi. Peryogi abdi teh. Sumuhun. Sok atuh ya. Iya aya 100.000 20.000-an ya sok bawa. Walah, Kang. Terima kasih. Ditampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Puas ya. weh. Duit aing eta euy. Atipuna teh kudu lurna sia teh. Kumaha culan eta ku si gareng ningan. Da sakitu-kitu na duit kula teh. Daya deui. Eueuh deui. Gagal kan. Ari salira nambutkeun artos teu ulan. Naon? Pan aya Bang Emok. Sumuhun kanggo mayar Bang Emok ieu mah salira nambutkeun artos teu. Gampang ke ditransfer. Walah. Siap atuh ari kitu mah. Rekening net 100. Nomor rekeningna mah kitu we abdi mah. Kumaha? 0878 Ya. 87 opat piring 5 5 bungkus 5 bungkus 7 minuman bulan sumuhun. Kira naon lah abdi nu si gareng we itu bulan daripada ngarepotkeun salira sumuhun. Kajian dengkek. Hampura kajian kitu we da abdi mah tos moal dompet apan ke kamari. Oh, lebih loba usina. Yang Kang, hari Mahapanita ya dilebat kitu. aya nyonong. Abdi mah kieu we da kudu aya sopan santun urang kakatrok heula ulan. Ih, ramah tamah heula naon oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade. Sepada anybody home? Aduh. Assalamualaikum. Kadieu. Ada siapa di dalam? Ade. Aya kula we sorangan OTW Aduh. Bisa saya itu. meluncur gaskeun. Jisim abdi pun awala kulan. Inget kene kula ge can pikun. Sumuhun. Nanganggap. Abdi dawala alias Rano Karno kulan. Wah, jauh. Adipati Dolken Jepri Nikola. bade nyangakeun semah pangabak terus kahunyu salira. Walah. Ditarima. Nuhun atuh ari ditampi mah kulan. Tos sono abdi teh sono ari kampung urang abdi teh mencetan ngan ngeleketek salira teh. Di piwarang kitu wae abdi teh. Da ngeunaheun maneh mah mencetan teh sumohon. Mus-mus Da abdi mah ahli atuh ahli pijak-pijak. kana ngalawali kat mas. Sumuhun kana wali kate kawaseun teh ningan sumuhun. Angin teh da salira teu rab wae ningan dipencetan ku abdi mah meus-meus teu rab. Meus-meus hitut. Kadang-kadang hitut meus-meus kulan. Sumuhun. Da ngeunaheun sumuhun abdi teh atuh kaangge mah. Sumuhun. Da abdi mah upami mencetan teh sok ngangge kacamata kulan abdi mah. Kacamata hideung. Sumuhun kacamata teh kacamata hideung kulan. Hideung teh hideung santen kitu teh ningan. Walah. Sumuhun sanes kumaha naon abdi mah bari peureum kitu. Oh, bari peureum. Sumuhun. Kali lolong. Abdi mah sanes gagayaan eta teh sabari peureum kulan sumuhun. Da teu nanya. Sugan teh naros kulan sumuhun. Eta ku pamer wae. Sumuhun. Ari salira damang. Kieu we ari geus kolot mah. Ah. Batuk bonge. Sumuhun sami we sareng abdi kulan batuk teh sumuhun. Abdi mah da bonge, abdi oge sami. Bongena teh bonge Citayam abdi mah. Wah, percaya sia teh mah. Batur si JJ. Percaya. Sumuhun bari teu percantan kumaha ka abdi kulan. Jeung Sang Hyang JJ. Sumuhun da abdi mah bari mencetan teh kapung aya kieu ningan hashtagna. Naon? Slebel. Wah. Selebeu. Ari pun lanceuk tari teh ka dieu. Ka dieu heula.
Sumuhun-nuhun atuh ari tos ka dieu mari pun ade atos si gareng geus mawa duit dieu teh. Ngaringkid. Artos naon bantuan sosial kulan lain eta makanya kaula we Biasa we jajan. mere kasih cepot dibawa ku si gareng oh sumuhun bilih kitu salira aya kareteg hate si dawala mata ka jero teh rek punta penta ampun paralun kulan Henteu. da abdi mah tara punta penta Isin atuh bari. sumun isin abdi teh saha atuh pan abdi teh ka percanten janten RW ongkoh abdi teh RW atuh. sumuhun aya sampingan abdi teh ngenekan ongkoh sumuhun katami deui abdi teh di percanten jadi linmas kulan Jadi linmas sumuhun abdi upami anu hajatan teh kitu we abdi mah cicing teh deukeut drum aspal gitu sumuhun Da geus dikawin. ngajaga abdi teh ngajaga parkir sanes ngajaga parasmanan kulan sumuhun bilih aya nu rewog teuing ku abdi dibalangkeun teh sumuhun bilih aya nu nyanak 2 kali dipangpengkeun ku abdi Bila anu nyanak sate 2 kali. syukur atuh ari geus aya pagawean mah ada kitu abdi mah sapra corona pagawean teh sesah milariana kulan Asa kala di sumuhun sagala dicabak we abdi mah aya nu perjogi satpam abdi nyatpam gitu Nyatpam. mali mah kamari aya dalang tanggal 17 Agustus kirang alok abdi ngalokan kulan Wah, sumuhun wah ka sanajan seueur 3 brusna oge kulan Seueur selip teh naon. sumuhun kulan syukur kan baik kan. syukur Keur kieu mah naon we. ada keur kieu mah naon we ningan Asal ulah sumuhun digarap ku abdi teh asal ulah nu haram we. abdi ge kitu ngiringan abdi oge ka Bapak Haji Dodo gitu Naon teh? eta teh direktur Bank Kuningan Oh kitu. sumuhun abdi teh sami abdi direktur abdi ge kieu-kieu oge Direktur naon aya kan. direktur bank naon Bank Emo kulan Wah, abdi direktur teh ka percanten kulan koordinator ka sumuhun sapa? koordinator katambi anu nagihan teh abdi Oh nya. kalresan anu kudu ditagih teh pun lanceuk si cepot nah abdi galungan di imah itu lah sumuhun kulan abdi bade permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan Ini di Bujang Enggal we. di bujang enggalna we kulan heuh sok atuh sok nyungkeun pidoana we kulan ti salira malung salira mah sapulin nuhung gitu Ih, tenan atuh. seueur pisan anu menta cai ka salira mah Nya nu dudukun. abdi mah bujang-bujang abdi mau bujang-bujang menta duit menta cai ge moal abdi Oh, mah akang malah. sok ari ieu gorengan ieu teh kulan eta gehu ai gehu mah karesep abdi atuh Oi, gehu mah. sawios abdi nyungkeun ieu hiji mah sok Naon ai gehu mah teu. Da moal 1,5 juta ai gehu mah hijina. nyam Aduh. dugi ka raos kieu kulan sok sanajan tos tiis oge ari ieu minuman teh Fanta Coca-Cola ieu Power teh F. teu aya merekan heueuh Fanta Coca-Cola eta teh pangirim santri nah salira teh meuni jiga nu apal abdi bade dongkap ka dieu ieu teh karesep abdi kulan Kalanep eta teh. sawios abdi saragot mah kulan heueuh sok hatur nuhun kulan Segar kurga. sumuhun ditampi pisan Tingali sodana tuh. tinggal ieu sodana ngabudah kieu Tak gede. Walah. teu Abdol pamit teu aya teh kulan sumuhun Ku soda mah teu rap. nepi ka bau jengkol ka dieu ada kitu teh atuh sumuhun Jelas sarapan. sumuhun abdi mah nya kitu teh kulan haturebu nuhun laksa ketika bingahan resep maneh teh ku sopanna abdi mah da kitu atuh Ku ada abdi mah bujeng kasepuh dalah kanu anom oge gitu abdi mah sopan we jeung sopan panari urang Sunda mah sopan santun ramah tamah DP handap asor diangge teh. sumuhun diangge ku abdi mah silih asah asih asuh teh Ih, sumuhun aya eta budak leutik anu hayang jajan permen di jajanan ku abdi ngan duitna ti manehna ulah Eta dipangmelikeun. atuh eta mah lain di jajanan sumuhun abdi teh boga duit harita mah kulan Namun aya sumuhun aya nu sepuh anu palai dipentaskeun ka jalan dipentaskeun ku abdi nya salam. sumuhun Bagus. Salam. sebager abdi mah kulan ari sing horeng eta tukang parkir kulan Suka terek mentas. sugan terek mentas palingan rada meror ku abdi digusur teh Jeung mah make rompi deui.
Nah atuh ari sia sumuhun abdi mah kitu kaburung ku asih kulan sumuhun abdi palai abdi hoyong salaman heula sareng salira nya meh barokah meh barokah abdi teh sae pisan ieu batu ali kulan naon ieu lelepen kulan sae ieu teh virus atawa batu bacan ieu teh virus edong tarogong pantesan atuh aya uratan sumuhun pancawarna dugi ka persis pisan sareng nu abdi coba tinggal mana ning teu dipake anu ical kulan sumuhun leungitna teh ditaraju kuningan keurna beuh kulan nya sumuhun teu aya we joles eta lelepen abdi teh ari eta salira watangna teh emas atanapi perak perak ieu mah perak da ulah make pan ari emas mah ulah sumuhun sae pisan kulan Mas Jaki mah abdi mah ti kamari ti mangkukna ka impi-impi hayang lelepen siga kitu teh sumuhun ari abdi ari eta teh uratna teh urat emas tak ari abdi mah uratna teh urat aret ulah sumuhun urat murungkut kat amiri urat murungkut nah ari salira eta watang teh tara di kumah gitu tara di lalapan eta ka koneng gitu dugi ka koneng kitu tos karahaan dah kieu teh atuh meus-meus ka bawa mandi ku kula teh deudeuh teuing batu eta kulan cik sanomo eta katawisna mah ukuran jari salira teh persis pisan sareng curug abdi ieu sami teh benten da cobi-cobi renengkeun tah tuh nya sami itu nah ieu teh tebih kulan Wios abdi mecakan sakali mah nyobian sokanya nah sok ieu ye nuhun kulan supkeun malah meujeuh Kang dugi ka meujeuh ieu kulan nya ku abdi pami seuk teh ieu mah lain berharap kitu nya pami ieu mah dipasihkeun ka abdi ku abdi bade digentos watangna kulan sumuhun hawa tos watang kieu mah lebar atuh batuna sae dirawat ku abdi mah unggal malam Jumaah ku abdi di usian khodam di balur ku minyak nyong-nyong kulan sok we atuh ari butuh mah bawa abdi mah teu butuh ngan sok peryogi kulan sumuhun kanggo kauleman gitu sok we jang maneh eta malah pakedan kanggo abdi kulan jang maneh Gusti anu agung bageurna maha panita dugi ka kieu-kieuna ka abdi nu berat nyuhun berat tanggung berat kanggo narimakeunana Allah bisa we sumuhun kulan sumuhun ari ieu sarung teh sarung merek naon kulan ieu nu nilep sumuhun ieu teh Wadimor persis pisan sareng nu abdi merekna ngan benten saeutik ari eta mah Wadimor aya abdi mah Watardi kulan atawa gajah dukdek sumuhun ari nu hejo mah ieu teh Wadimor anu biru gajah duduk ieu teh gajah duduk ari abdi mah gajah modal kurang sumuhun sarung abdi mah lamun si cepot mah angin duduk abdi mah sanes agul ku payung butut kitu nya gaduh sarung Wadimor dirorompok teh dipasrahkeun we ka masjid kulan disodakokeun diihibahkeun sumuhun dijariahkeun da abdi mah kitu teh atuh jalmina teh teu perhitungan abdi mah ikhlas we jeung ikhlas halus ari kitu mah lain eta sakala disebutkeun sumuhun da abdi teh kitu we ti kamari teu mangkukna teh mudah-mudahan aya gentosna sarung abdi teh kulan eta mah lain ikhlas eta mah lain ikhlas atuh eta mah ngaharepkeun aya gantina lain ngaharepkeun ieu mah susuganan kulan mudah-mudahan sok atuh bawa ieu sok bakal sarung ieu duanana kanggo abdi kulan lumayan pisan kanggo ngarona kulan anu jadi mah atlas tata sumuhun nuhun pisan kulan ditelepon we ku abdi kitu nya dibantun ieu kana kantong sok mawa kantong nama permios kulan sanes teu sono pamitan sanes bosenan juk Assalamualaikum salam melihat apa Gusti nu agung daun
Dupi senal saha kulan. Coba eta. Mana iya dihanap tuh. Saya gini tuh. Tuh. Senal merek Ando. merek Ardiles. Gusti Nu Agung persis pisan. Sareng senal abdi anu leungit. Ya, gitu. Leungit di mana? Leungit di masjid. Kerja mah kemari. Nah, di mana osok ka masjid gitu nya tatara gitu. Mata ku abdi di pilarian di masjid eueuh teh. Ari nomor sabaraha senal teh? Nomor 40 hiji. 4 hiji. Nah, mun disami pisan sareng abdi. Eta ku sanomer atuh da. Eta ku sanomer wae kulan. Curug sarua. Kabageran hate sarua ieu teh. Wah, percaya. Tiasa abdi mecakan sakali. Heuh, sok. Cukup. Cikan. Walah. Duh, ieu. Ari abdi gayah henteu make nu kieu. Gaya. Kasep abdi Ginding. teh atuh. Ginding kan. Sumuhun. Weu sabelah deui diange. Heuh, sok we naha meuni. Aduh anak-anak yang make senam. Ai. Aduh. Dugi kampuk ieu senal ulah. Ibu da eta mah kulit aya kulitan. Tuh, seut di kieu-kieu oge. Ya moal ti Soledad. Moal ti Soledad rupina. Ulah senal mahal eta teh 300.000 menang meuli. Menang meuli 300.000. Heeh, abdi mah ngumpulkeun 300.000 teh aya 3 tahun teu kakumpulkeun eta mah. Aha. Sumuhun. Kan aku si cepot di palingan wae kulan. Bade meser senal abdi tos. Ieu teh suku teh dugi ka pareupeus kulan. Naon teh? Ieu kulitna suku abdi teh. Pecah-pecah. Karunya pecah-pecah. Sariawan. Rorombeheun. Sariawan keuneng. Heuh sok tuna deui we senal di dinya. Ya. Simpen deui pali dieu kulan. Heeh. Ini salira mah seueur ieu senal teh da pamer santri Oh atuh. nya we alus atuh. Sumut. Da abdi mah lamun teh mah kitunya salira masihan ieu senal ka abdi. Ya. Abdi mah bade monok di dieu 2 dinten mah kulan. Wah, atuh di dieu we. Sok we ari butuh mah. Naon teh? Bawa eta senal ari butuh mah. Bawa we. Kanggo abdi deui. Sok. Gusti Nu Agung ya Allah ya Rabbi. Eta geus senang. Nuhun pisan kulan. Sok. Buru-buru nuhun pisan. Permios kulan. Nuhun sakali deui. Ari itu raket anu saha kulan. Kabeh we. Naon? Itu palih luhur itu raket anu saha? Anu kula eta teh. Eta yonek. Anu salira anu kula. Karet yonek. Nah, katawisna mah tara diango kulan. Merekna oge merek yonek kulan. Biasa we pamere santri. Abdi kitu tah, sareng pun lanceuk teh dihaja nyieun Reket. nyieun batas gitu. Tetepakan we abdi mah. Nyenet. Nepangna teh ku senal geura sok bayangkeun ku salirana teu karunya ka abdi. Walurat beuleum. Darurat nanti gitu we, da teu aya hiburan deui di kampung kitu we ku senal abdi mah bletuk. Netna ge Kadang-kadang senalna ngilu kalungkeun ke bawahnya. sok we bawa ari butuh mah. Netna ge ku boe sia teh. Kanggo abdi deui. Bawa duana najuk jang si cepot hiji. Heeh tah. Nuhun kulan Beres ieu loba gantungan di dieu mah kulan eta. Ku sakala Ku abdi dibekal ayeuna. Sok nuhun kulan Nuhun pisan. Tapi karimil gitu. Naon? Ari itu hayam anu saha kulan. Can 4 jutaan batuh. Sumuhun abdi teh kitu di jalan kitu Gusti Bima tadi teh wayahna da wala ngabakak kitu abdi da bingung hayam-hayam ti mana di leuweung. Piraku hayam. Bawa ku si Aju bawa sumuhun atuh. Jeung Ku abdi dibantun ti ditu. Sok ini. Naon? Gusti Nu Agung eta manuk naon teh kulan? Eh, Eta teh murei. Murei. Sumuhun. murai batu ginjal. Karunya pisan eta manuk katawisna mah tara di Paraban di dieu. Da kula teh sibuk atuh. Wah, Teu sibuk. kaurus. Pami kitu mah ku abdi we diurus heula atuh.
teu naon tos dewasa ka dieu keuneuy ku abdi tos mojeunna diadu mah suatu bawa semua satu aduh eta dibawa tinggal jeung kanang-kanang nuhun pisan kurungna sumuhun ari senal teh wios sareng kos kakina juk bawa ku si Ajug jeung ti kotok sakalian Dopi itu karamol teh teu diange bawa ari itu PS sareng TV na ngajugrug itu lembar gubu sumuhna tur nuhun kulan ku abdi di bakal we bade ngabantuan rake resek palih ditu Juk permios kon hei abdi kulan butuh kana cubluk henteu jugubu ku sia jeung sapitengna jangan nahaon cubluk aing mah MCK aja Gusti nu agung anak-anakan Kakang Semar rupi-rupi sepuh rupa-rupa adatna teu nanaon pek dawala hitung-hitung kula nyacapkeun rasa kanyaah kanu jadi pawongan leres sepuh nitip we incu kaula kasepi mah Arjuna sing salamet Jelet waulanun kula Semar abdi seun Jebot hadir we dawala hai halo garing oke Lasya selip peragan I'm sorry ayeuna urang ini ka alas mertani aing ngaharepkeun sia kudu ini dina hate anu bersih siapkan ayo tuturkeun lengkah aing dugi ka teuneng nu deungki tu Juragan Bima ucu tenan abong tukang gelut wah percanten anjeunna mah wa heueuh aya nu tawuran teh kalaka surak manehna mah atoh heueuh ningali nu rame teh ujang kulan ieu teh di Taraju teh nya ucu di Taraju di Kecamatan Sindang Agung murukan di Balai Desa Tarajunya payuneunana pisan di Kabupaten Kuningan di Kuningan mancangah deui ne ayeuna ka Kuningan ujang ka dieu deui tepung lawung tepang rarai amprok jonghok jeung urang dieu sadayana laras sing horeng di dieu teh dulur keneh ucu atuh kantenan baraya keneh baraya murukan teh baraya hungkul da sidik di dieu teh para penggemar ti Giri Harja ucu pabeasan pamiarta wayang golek hungkul di dieu mah ucu laras urang para pecinta wayang golek
urang di memerukan teh wah. Oh, fanatik pisan Fanatik. kana wayang golek mah ucu. Laras wah. Sing horeng geningan budaya urang teh tetep eksis dina zaman anu modern ucu. Iya tuh kantenan alhamdulillah wah. Pan cikeneh kamari urang sadaya teh nying hareupan 17 Agustusnya ujang. Laras. Eta teh poe kamerdekaan negara anu ka-77. Ih, cantik wah. Cantik nomorna oge 77 kada ulah dipasangan ku si lain lho. Moal wah terus dicobian gagal kemarin. Si anjing teh geus. Moal wah. Mudah-mudahan segala rupa perjuangan pangorbanan para pahlawan anu parantos gugur di medan tempur, perlaya di medan dan nalaga mati di medan juri teh singkawalas kurupa-rupa kabarokahan jeung kabagjaan anu lungsur ti pangeran ka urang sadayana nya ujang. Amin wah. Hapunten we sadaya-daya kitu ieu dalangna masih keneh ngora loba keneh salah. Ih, reueus wah. Ucu Laras wah. ayeuna mah urang ngeureuy we nya ujang. Sumuhun. Dina raraga peresmian Masjid Al Istiqomah nya ujang. Laras wah. Sareng milang kala Desa Taraju anu ka 100 genep 80 genep ucu. Wah. Hulu geningan parantos. Tos abad langkung. Dulu. Tos bade 2 abad. Mudah-mudahan we jurung doa kanggo Desa Taraju mudah-mudahan tetap nanjung. Amin. Mudah-mudahan warga masyarakat kawuwu aparatur desana singa hiji ngajadi hiji ujang. Manunggal wah. Paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Laras wah. Sing sauyunan we wah. Sauyunan ceuk paribasana pikeun nyorang kabagjaan, pikeun nyorang kabungahannya ujang. Laras wah. Mudah-mudahan warga masyarakat Desa Taraju sadayana sarehat. Amin. Arageung milik Amin. paranjang yuswanya ujang. Amin. Ka Kang ilaing ka dieu kitu euy. Ya. Kang, Yang Akang, hari Bapak di mana? eta pan di payun. Dihareup Mohon pan Akang dicalukan tuh. ka dieu jangjang buru jang ulah loba heureuy. Sumuhun Pak sok dipayun heula Pak. Si lain reh ka mana? Abdi bade ngising heula ieu Pak. Kana Geus ngising. kiat. Kanginan meureun kemung meureun. Heeh. Hayu jang ah. Au. Aduh, ngadedot tuh we uang. Yang Kang, waduh. Cubat ilaha illallah masya Allah. Laras. Kumaha Kang? Jui. Jui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Daramang sadayana urang Taraju. Wah, Alhamdulillah Rampes, wa syukurillah. Tiasa tepung, tiasa jonghok sareng urang dieu sadayana. Laras. Atuh para pini sepuh oge hadir sami Wah, cing karurunya. Bapak Haji Ebo, Pak Haji Ebo. Bapak Haji Dodo, Bapak Haji Nandi, Bapak Edi, Bapak Suheni, sadayana atuh. Sadayana aparatur desa oge ayanya. Perangkat desa aya. Bapak Waslani aya. Awas ani ngurunyung. Sumuhun Bapak Kepala Desa, Bapak Darmedi, Bapak Edo Nurhuda, Bapak Didi Junaidi, Bapak Ahmad, Laras. Bapak Dedi Udiana, Bapak Eka Rohmatika, Bapak Didin Setiadin, Laras. Bapak Wahyu, Bapak Anu, Bapak Yudi, Bapak Ali, Bapak Ono, Bapak Sakum, Bapak Guru Sawah. Loba geuning nya euy. Nyonong di dieu. Heeh. Cing karurunyung geuning. Heeh rempeg urang sadayana. Laras, Urang ngahibur di dieu nya. Sumuhun Kang. Jabaning Aya Pak Ustad Ayub. aya Pak Ustad. Alhamdulillah atuh sadayana para inohong seniman seniwati sarumbing sadayana. Abah Haji Rosad di Bojong Barat Purwakarta. Aya manco. Kang. Bapak Haji Cacuk Garut. Haji Tuh Cacuk alhamdulillah. Para pamiarta wayang golek meranco di YouTube ini teh live streaming sauranya. Live streaming. Bala Putra Giri Harja 2. Laras. Alhamdulillah. Heuh. Kami PWG aya, PKSWG aya. SWG. PWG si Ayu Maja Kuning. Aya.
Bapak Juhana ya Sumping Ketua BPD, Ayah Bapak Johana. Bapak Haji Eni, Bapak Aminuddin, Bapak Eng Suherna, Bapak Momon, Bapak Sukani, Bapak Yayat, Bapak Agus, Ibu Lilis. Alah. Wah. Lamun dewek nyamatan hiji-hiji moal anggus tilu peuting euy. Karunya berenang Bapak Kades suruh mayar 3 kali lipat ka dalang. Boburuh nyambat tunggul. Gitu kan. Jang. Kang. Ayeuna teh euy urang teh lain dihibur teh lain ku cepot wae. Ah, aya saha Aya bintang tuma tamu. Heeh. Bintang tamu aya. Heeh. Alhamdulillah aya bintang tamu Mang Ohang ayeuna teh Aya Sumping. Mang Ohang. Heeh si ganteng kalem. Wih. Cenah ceuk beja ganteng kalem oge teuing dikieuna mah Eda kasep saurang mah. Kasep gitu. Da artis kasep burukan teh. Oh, mudah-mudahan we nya atuh ah. Iya, datos kasohor anjeunna mah. Urang calukannya. Calukan Kang. Mang Ohang. Mana Mang Ohang teh nya? Wah, di jalan kene jiga nama. Di jalan kene macet gitu. Iya. Bisa jadi teh kan. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lemur takara sacabena cababaya nu diteang. Kar. Kitu we geura newo-newo sorana. Hujan angin dodar gelap saya dapat keniuan sanajan awak ngacucut kepaduli kajadain. Iye. Ini sapotong-sapotong gitu. Dituntut kah? Nuh. Ya. Aing Terus kan Mang Ohang. nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok eta mawara bodas kembang anu jadi impian coban teh moal gagah kembang can aya nu boga balik ke asa hoream lempang ke asa ngalaya. Ya. Mang Ohang. Oi, Mang Ohang. oi, Mang Ohang. oi, Mang Ohang. oi. Ya. Damang Mang Ohang. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh dawing teh heuh nya kitu teh geningan. Naon? Teuing. Naon teh? Eta Mang Ohang damang. Naon teh? Apa kabar? How are you? Oi. How are you? Eueuh teu mau sayu. Ya Mang Ohang, how are you teh bahasa Inggris. Oh, Nya, mun Mang Ohang teh bisa bahasa Inggris. Sok tidak nya. ya. Mang Ohang. Ya. Ya, yes itu yes. Hah? Mang Ohang yes. Yes. Jadi nih ah. Iya, Mang iya. Ohang, Yes. how are you today? Tangcing men. Nyambung. Naon cangkimen? Aita naon dia? Aita naon eta? How are you naon? How are you teh apa kabar? Bahasa Bahasa naon? teh bahasa Inggris. Tah, cangcing men mah bahasa Cina. Baik-baik saja. Wah teh teh. Heeh. Karek apa lain euy? Aing ge sarua karek kapal. Alhamdulillah Mang Ohangnya Alhamdulillah. bisa penak di dieu. Alhamdulillah. Iya di non teh Naon sok? di Cing gimana? di Mang Uju. Taraju. Tah. Tarauju. Di desa Taraju Oh. sanes Mang Uju. Mang Uju mah supir bus atuh. Itu di acara peresmian Masjid Al Istiqomah Ya. terus babarit desa jeung 180 genep bilang kala desa Taraju jeung naon
ada ari mik mah kumaha kalakuan moal. Lain kalakuan eta mah boleh pae. Lamun kalakuan goreng mik paeh teh kitu udah tuh. Nya. Heeh. Itu tenan teh Desa Taraju Kecamatan Sinang Agung. Jadi 1 2 3 Naon teh? Naon hitung naon eta? Tinggal lah. Peresmian masjid ongko, babarit desa ongko, 180 genep milangkala desa Caraju ongko, 3 jeung 17 Agustus. 4. Jadi nukat kan teh milangkala kemerdekaan Indonesia nukat 77 berarti 4 acara. Disakalikeun berarti ngurangan biaya. Heh. Bener euy. Bari jeung urang dihijikeun coba bayangkeun. Oh, kamu 4 acara. Heeh nya. Kuduna 4 acara, 4 panggung. 4 kali. 4 kali mayar gitu nya. Oh. Ieu mah disakalikeun. Mah Mulinan mengohang macam disakalikeun teh ngarah momentumna pas teh. Nyapa. Heeh pas mayar. Pas mayarna. Pas kena biayana dinya. Bener. Alhamdulillah tapi da teu naon nya. Urang teh tadi oge antek di urang di ampihan atau di non ditampil. Diangkennya. Diangken Bapak Haji si Ebo. Lain Bapak Haji si Ebo atuh, ulah make si. Bapak Haji Ebo. Ebo. Sok deui sakali deui. Bapak Haji Ebo. Bapak Haji Ebo alhamdulillah. Tadi teh geus ieu, tadi teh geus nawaran situ. Da urang teh geus ararungap naon teh. Sagala tawarkeun cenah. Engke we cenah bawang masukkeun kana aya kana mobil kitu cing urang teh. Lamun eta lamun aya kitu bawang. Lamun aya. Lamun nya aya terus kitu. Tapi lamun aya eueuh kaerang nyeumbeur moal diasupkeun. Naon we pokona mah da ieu urang mah da oge da apa atuh ngaranna. Non kepala desa. Kepala desa teh Bapak saya teh. Bapak Waslani kepala desa. Bapak Waslani. Waslani. Tah Bapak Waslani teh. Baheula bos teh. Bos teh. Bos naon? Bos naon? Sagala rupa. Aslina. Bager. Wah, itu ari bager alusnya. Bager, piraku teh. Bagerna kumaha tah? Cenah lamun urang ngaliwat ka dieu. Ngaliwat ka dieu teh cenah digeroan heula. Geroan kumaha tah? Ohang ka dieu. Sambeurkeun kumaha ohang? Sambeurkeun kuatnya rikat. Terus kumaha teh? Teh ngali teh ka dieu cenah teh roa. Bunganya. Aya naon Bapak teh kitu. Heeh. Geus ieu ka ohang pangdorongkeun mobil. Cuma jerek pada duit. Sakitu ge aing di aku lah keun bae lah. Teu naon. Ngan cenah. Sugan deh. Mohang itu pengikatkeun WC cenah aduh. Henteu da ngan peda nya harita ge cenah. Ke cenah lamun kabeneran aya milikna. Terus sagala rupa geus kajadian anu dipikahayang di Desa Taraju. Nya. Rek ngangap cenah. Nanggap si Cepot. Si Cepot jeung citai urang pan. Si Cepot pan aing mah lain dalang citai. Pan ruas urang oge. Nah, aing teh ngangkeun aing calo kitu citai. Nanyakeun ka urang citai. Nanyakeun kumaha tah? Cenah oke mau nya eta cenah. Ayeuna cenah si Cepot sabaraha nya cenah. Nanggap si Cepot cenah. Cenah pokoknya mah yang numeria we cenah. Numeria. Beres. Nya mun bisa mah cenah dalangan nu ngora kene cenah. Ngora kene. Heeh nu ngora kene urang teh inget pananya. Inget. Aya kitu inget. Ada teh saku teh naon atuh? Aduh. Ingat. Ingat. Ini tur tinggalian batur mah.
Jadi ingat wing teh aya dalang ngora geus kabeneran di 2000 surat kamari teh 20 hiji 2020 hiji teh pan pernah kamari jadi pinunyul hiji atawa juara hiji aya pinunyul teh nya juara hiji sa Jawa Barat jeung Kasep Bujangan Ongkoh pacet jauh atuh kasepan dalang jeung Mang Ohang mah nyaho aing nyaho aing Kasep mah Kasep aing nyaho Kasep dalang ieu mah dalang kanha mah baca heula tuh dah baca dirinya kanha naon teh kanha naon kanha adeka titik Sunaria titiknya mau ulah dibaca atuh mana titiknya mau ulah dibaca OKDH kanha adek ko eta titik teh ko atau lain eta teh disingkat oka kosasi kosasi oh ya kosasi Sunaria Cilingkung sini naon dah Sari Harja Giri Harja lain Sari Harja mah rumah makan itu Giri Harja 2 naon dah Putu Incu bener nyata itu Incuna Bapak Haji Abah Haji adek Kosasi Sunaria bener Abah Haji Kosasi Sunaria almarhumnya almarhum bener alhamdulillah mitau hati jadi mitau hati jadi naon rek saha atuh naonna eta mitau hati jadi nah Gendong sikan hate resepeun ka saha resepeun ka bapana sikan keno hana si dengekeun hana si Bandungan katipe menis lain gitu alhamdulillahnya ada itu tadi aja ngaharewos dalang teh itu alhamdulillah cenah dalang ngaharewos cenah beureun ada heuh sidik ngorak kene cicing kieu tadi teloban wayang dipoto jeung dalang puguh beureunan Kasep alhamdulillah tadi aya harewos ti si Kemar budakna Pak Haji Ebo meuni Kasep cenah dalang Kasep ari ka Mang Ohang loba nu minta foto geus foto arah rongkek nah ongkek kunaon atuh nya teuing cek aing oge ngomongin karena sadar geus foto aya nah jeung dipoto jeung nu kieu betul goreng batur gitu teh mah aing mah aing kaca pupus astagfirullahaladzim boy sieun muleunya kubeut Mang Ohang teuing atuh udah urang oge urang sorangan ngaca sakedeung kieu cek pingsan aing alah diubarana ku saha atuh diubarana ku saha eta eueun ngubaran aing ge eling sorangan eling geus digaleng digalikus naon ku hayam halus atuh untung teh digalikus setum oge atuh nya aku teng aja lo ieu mah aya setum bisi gitu boa itu panan naon di Sinang Agung alhamdulillah di dieu mah masakaratna teh masa cing bener atuh masyarakat betul eling atuh masyarakat 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 alhamdulillah
masyarakat ieu alhamdulillah non kompak pisan. kompak aparat di sana kompak tadi Luar biasa. alhamdulillah bener boa gitu tapi ningali nanti ieu teh seragamna ieu pisan Gagahnya. garagah sararua batik. make batik ieu nanti siga wayang nanti gunungan kabeh bener gambarna gunungan Bener kunean nu eta nyong bapak tuli cep naon teh gunungan eta teh lain eta mah leungeun pan ieu mah nyepertikeun Minangka gitu Minangkana ieu teh pangbuju terus jadi cus eta ceuk beja kuring oge mohang ceuk Bapak Waslani tadi teh rek nanggap Mang Ohang hungkul cenah da Mang Ohang oge bisa ngadalang hanya bisa ngadalang sok ieu da urang mah tara ieu tara nyerikeun gitu nyerikeun tapi bisa mah bisa nah tuh saeutik-eutik mah da baheula teh urang teh pernah diajar ngadalang kasaha kasaha diajarna ka abah baheula ku abah mana abah teh nah ada rasana abah teh mah teu boga murid anu goreng patut siga kieu nyata pan haita ge keur teu sadar meureun keur dirawatnya bener nya maksudna teh guru mah dina naon bener dina kasetna dina naon segala rupa urang teh jadi kaporit favorit pokona ka darang ti jebolan ti Sari Harja mah Giri Harja nya tong ngamuk-ngamukan atuh nih kitu wae ngamuk cing bener atuh ngamuk nya Giri Harja wing teh osok ieu resep no teh namun teh dan murwa kakawen murwa kumaha teh cek wae sih nu tadi ningan inggih punika buka pangurep madep ka dia Purwasi sinengi wah aya eta bisa kakawen gedong dhuwur kali sambung pakuling wah hebat euy nya sapi hebat pepetetan samya murad samya pas kakawen ngeunaheun halimpu apaan bieu mah alok ngalok bieu mah borongan gitu da urang mah sagarupa bisa cenah ge bisa na teh ngeunaheun ngalokna tuh hah nya eta bedanya beda cara ngayeukeunana ieu naon atuh nya ieu barunya bolong gitu sian monghang eta eueuh sugan balik di maya tuh nya dari lain kuna naon nya da tah urang ngadalang bisa siga kitu alhamdulillah da kudu rek saha deui naon anu rek ngalestarikeun teh batak alhamdulillah wing mah resep aya kacaritakeun aya dalang ngora kasep nya ayeuna geus mimiti payu kana ieu na kana mangungna alhamdulillah loba nu make keprok kangge dalangkan ha ayeuna sorana teh geus sakaciri budak ngora tuh gedenya tadi ningali make sore sora naon teh lah heuyeun eta mah Jenet, kan? Jenet.
lain mengohang getek nya pan kuring oge diajar ngawayang teh aya ti Mang Ohang saeutikeuan dengan diajar teh heeh heeh